Kenaon Kri? Aya juragan managan Geus beres ngaritna. Wah beres tadi ge. Ieu pamlituan dieu. Tuh. Tah. Burit geus beres. Naon ngaleburit. Kamari kan cenah loba di daharan burit. Angus. Syukur atuh paling ge samingguan deui mudahan ieu dipanen. Heeh. Hah? Heeh. Kedeung deui. Kenaon cicing jadi istirahat naon? Capek. Aduh, capek. Capek kunaon? Heunya capek gawe. Kumaha deui atuh? Ngaranna gawe mah capek. Mun mung capek mah sare di imah. Heeh, bener dah. Ai mana bisa nyanyi teu? Nggak bisa. Hah? Bisa. Nyanyi ieu Sunda gitu. Ah, uing mah paling resep teh pop Sunda. Pop Sunda nya. Heeh. Lain pop es lain. Karek dites sih kode dewek ye. Sok atuh lah. Bisa. Nah kan iya orang suasanana keur di sawah kieu. Heeh. Cocokna lagu naon ya? Papatong, heuh. Ah, jadi lah. Heeh, siap. Kurang dites ye nya. Turutan lamun urang nyanyi, kumaneh turutan ya. Ah. Berang ulah cempreng atuh suarana rada digedean saeutik. Berang eta beungeut jiga jahe menang mekrek. Si Akang mah teu nyahoan. Alus kene jahe menang mekrek di tipar beungeut aing. Dengekeun coba nadana. Berang Memang geus kitu bakatna teh kumaha teh bisa diubah deui. Ah, sakali deui. Oke. Berang maju ka lohor dengekeun maju ka lohor Ese geuningan berang heula dengekeun heula. Berang maju ka lohor kumaha maneh we lah. Papatong lain zavatong lain pakai P teh Papatong kan orang Sunda mah teu bisa nyebut F bisa na P. Papatong nu koneng entrep naregang dengekeun nadana. Geus anu mah hijikeun kabeh nya. Barang maju ka lohor papatong nu koneng entrep narega. Regang. Oh, regang. Balikan di. Berang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang. Gitu lah, setara bener lah. Geus ini kitu lah. Lanjutin ngaritna. Berang maju ke lohor. Tah kos kitu coy. Coba ke dia. Dia bisa gini nadana. Coba. Berang maju ke lohor. Nah, balikan deui jiga tadi. Geus ieu mah edan gimana tadi. Berang maju ke lohor. Dah, geningan bisa. Kos kitu Kri, kede Kri. Lanjutkeun deui diajarna. Orang Kri gitu. Geus buru. Barang maju ke lohor. Alik. Aduh, bos.
Hmm.